puasain teh menipu kieunya niripu ieu teh aduh aing mah kumaha ieu teh aduh coba ieu teh lapar kieu aduh aing lapar aduh ripuh gimana di dia gitu segan we si Akung kadari barudak itu kacang panjang lobak bang mau aing bayarnya buka puasa ieu mah ayam nanti puasa tunggu di puasa itu asa kenal aing ku aing dari wasit lapar kieu Gusti wah kenal ya ampun lapar emang sudah wae lapar aing sarua dari aku nya iku puasain dong aduh Esenya halus ribu baru gimana teuy ini baru dak makan ini dah mana bisa naon bisa di mana mana kebon biasa naon di kebun teh nyala kacang udah naon kacang di buka puasa belum kacang yo buka mah sirup tuh ngeunah udut garpit dan sebatang eueuh mana teh oh aing mau jeung kacang na amul aing buka mah persis aya mah si Oma di sason di mana aya tuh orang jangan ieu naik kan lu balik aja mana lu sih balik gini Allah lapar ke betul mana some tong odek bibir cicina cina di sawi aduh Gusti ya Allah lapar ke Gusti kuat euy can datang aing sebutan ieu janjian saum aduh kena puasa aduh ini ampura bro siap kemana wae orang neneangan mana dia aing tadi lila di dia aing tidak ini geus naon maneh omet bengekeun aing lain ngagodin met aing mah sebutan mana mohong as iya naon iya kapan iya ini itu lah balentah itu lah balentah bibir basel gitu mana eta paminata atuh itu kamali mana eta bibir garing tak letak seting udah orang mau puasa eta mana geus ngagodinnya aing mah met supadan aing ngagodin met eta mah urang tadi nyumputan mana asli aing mah geus lah sih saya urang bibir mesti ngali atuh aduh baru dah kamarana sore deui nya euy urang ngumpatan tadi teh met aduh ngumpatan met oh kitu mah bisa bari ngopi puasa oh bener asa babi buru ke dina namanya bisa ngilu deui dieu euy cewek lah daguan ieu bodak apa lu tadi dia di tempat baru euy kita senang banyak oh aduh tepung cap pincang kokon namet son kumaha
Misalnya sepate mana? Tulus atuh, alhamdulillah. Yo, tingali. Mana geus mawacan? Lumayan tajang kerajinan we lah, saanya gunungnya mana euy. Lumayan 2 ke orang yang lah. Masa project, masa mana? Eta orai. Mana met eta? Mana? Sok eta. Anjir, eta. Mana met? Cing, kan eta seberbisa eta teh. Ini Cing galak euy. Mana cing euy? Ih kukut euy alus euy. Kacang panjang ngomong kasih eta. Aing sok boho pisan ya. Eta barudak tanya euy rese euy. Hah? Barudak. Kan aing orai bener met teh. Ayeuna soal ke situ. Kieu lain. Kadieu. Kan kadieu teh hayu meluncur. Kelang ada gan barudak. Mana atuh bawah heula? Bawah heula atuh cik ka imah atuh urang daguan di dieu. Nya. Mana serangan bae. Keun mae panuan maneh. Urang da. Tong lila omat. Mau kadung jeung eta. Heeh. Siap. Urang nya teh lah. Tong lila omet. Omet heuh. Siap. Sorangan nih. Pan teh jeung urang. Mulai. Mau saya mau ngegerbok. Main atau nyanyi. Dicangcang. Ini mah lain masalah gitu ber. Nama baru masak di situ. Matak baturan tuh mana? Urang rek balik heula. Kawan. Harung Lain bilangnya. Lain bareng lain. Ayo. Urang kuat siapa doanya. Ayo kade jalan. Dadah. Saya pangindi. Ayo. Kacang panjang aja. Lain lagi kacang aja. Kurang sampeurkeun we itu si Ason keur naonnya euy. Sampeurkeun cacing di perut. Oh iya, ketahuan di dieu bade teh. Ketahuan di dieu mane. Rek naon sia atuh ngaganggu aing di dieu. Kasih apa-apa keur ngagodin nya mane mah. Oh di naon pan bulan naon itu bulan naon sok aing nanya ka Bulan maneh. puasa ieu mah. Tong sok di Ieu naon ieu? Kepanggi Iya geuningan. mah urang mah jeung somet dek kerajinan. Bohong bade mah, bohong wae. Bulan Kan puasa teh. main percaya mah. Maneh tong sok mitah. Ieu teh maneh puasa teh. Puasa tuh urang mah kieu-kieu. Tah amot giwir garing halodok itu sia teh ngelakeun pura-pura teh puasa pada mah di imah. Mane ngagodin gila. Itu aing tengah godin istrina. Oke, si Omet taguan. Sok, taguan di si Omet atuh. Oh, di lo, lamun Taguan. lamun aing ngagodin mana jual bukan. Oh. Mas, taguan si Omet. Taguan, cici mana? Jedog di dia. Oh, sok urang di dieu daguan. Ini dia mana? Parah aduh. Jadi aing teh bikin kerajinan tah. Bahaya lah dangis gampangnya ieu naon. Napakna itu kata pakna ieu aduh. Panatu bekas met tempun. Kita gua si Omet cenah tadi. Oh, masih. Ini capek. Kumaha ieu? Anjing euy, barudak. Sieun anjing euy. Geus peak deui euy. Wah, ieu mah. Buka ting suksak euy.
Baiklah. Si Aking kemana di? Kotek bareng. Wah, baik ini kurang ditinggalkan deh. Wah, nyasar itu di lembung itu. Terobos aja lah anjingnya. Mana lagi yakin aing gitu. Komet. Ayo. Bisa aja tak euy. Terobos aja lah anjingnya. Bisa ngapain aing gitu bodoh. Anjing tinggal itu atuh. Sampai tadi mana kayak situ belum anjing. Lu bisa kata dia pakai motor boleh kan dia? Kalau emang biasa bisa. Pintu ajaib. Tadi tadi lah, goblok aing mau kayak ini jadi tua. Bisa dia ulang gua juga buat puasa. Lain kita rek bener men si aing gitu men. Oh, mulai itu ulang malah itu kamu gitu. Kita tapi itu. Ayo. Tadi sih. Lagi aing bener Mane siapa bang aku din wae pagawean teh. Sumpah demi Allah emput aing mah tengah godin. Bohong ieu naon ieu? Bohong mane mah bohong wae. Eta teh jang kerajinan put, mana teu percaya mana sabar tahun ngelinding urang atuh. Itu jang kerajinan si Omet tek nawa 2, urang 2. Mana kewe tempus Omet mah can datang gitu. Sok lah enak mah daguan heula we si Ometna. Apal urang mah. Sok urang mah ieu teh jang kerajinan. Sok. Ulah salah paham mana teh. Oh, sok gitu daguan heula. Enak mah men. Cicing gosok-gosok dah weuy ale-ale. So gosok tah. Ieu mah urut maneh. Bisa memitnah wae geus lah cicing kewe daguan si Omet. Penasaran ya aing ieu. Sok, urang ge apa? Sok mana sibitna urang. Aing mah teu ngagodin aslina aing mah. Oh lah sok we mah urang ganti Omet. Apa urang Mana puasa teh? urang mah puasa kieu-kieu ge. Puasa, nah atuh mitna batur. Tidak. Emang bener mana ngagodin teh ieu sorangan we cangkang eta ale-ale jeung teh gelas we. Di bejaan teh ieu mah jang ieu, emput ieu mah jang ieu, jang kerajinan aslina urang mah. Ah urang mah tetep percaya ka maneh urang. Ngagarodin. Ya, siap. Pan urang teh nanya ngagodin atuh met ieu met. Jelaskeun met. Ini bukti. Ya buktinya sama ngagodin ya kayak lapor KRT met ngagodin aing mah teh jeung met. Tuh. Iya bukti nyata. Bukti dina mata. Sok yang Mane cuy aing mungkin mah kita dia tuh. Maneh berarti ngakan urang tadi. Mararane nah aya tadi omen teu salah. Kan sih aja aing tuh pan urang bareng jeung si ieu. Dibuat ieu. Mane eta nu duaan sih di motor di mane. Urang tadi sakuan. Aing mah urang ngagonin met mane gini. Pan itu. Pan urang mah balik. Tina mata. Pamali. Kamu naik ribut. Mungkin mending geus buka puasa. Oh, ayo deal, sok. Deal, salam, deal. Corona. Deal lah, baik. Oh, deal. Pokoknya mah mana ulah balik ke. Tapi met euy, ieu bisi batis ieu met nu mitna urang ngagodin. Ieu maneh kan sia nyamperkeun maneh. Oh, batis ieu ngagodin. Maneh heup ieu. Tinggalkeun ku sia. Oh, batis ieu. Maneh ieu urang mah. Oh, atuh jeung urang. Oh, tong dibaturan mah. Saya ngagodin maneh mitna urang. Oh, dah. Ieu mah mantap sekali kali. Duh, ya Allah, kumaha ieu teh mending. Duh. Kabeh nyalahkeun we ka urang si Omet, si Lakson, si aku. Aneh urang mah bingung nanyahkeun we ka urang. Mending urang balik-balik kali ya.